Hiji, dua, tilu. Pilu jeung sumping di channel Literjet, channel anu teu pararuguh kontena, jeung kumpulan-kumpulan manusia naon ibu. Hahaha, sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patepang di channel Literjet. Biasa temanya luang liung ngobrol terparugu bolak belok kemana mendinya. Yang penting upload video. Yang penting up terus orang mah. Benar tak? Mau nggak tuh? Contohnya ini gitu. Mana tuh kudu baju? Ganti baju cina bos. Skip. Ini Bapak Sanika udah ganti baju. Nyaman? Oke. Biasa seperti biasa kita akan membahas tentang cinta tai. Tentang cinta dewa. Cinta dewa. Cinta dewa. Kumaha tentang cinta. Skip. Orang nanya, main nanya horor. Tek tentang main maksudnya pertama kali main horor di mana? Juri. Sampai nang juri. Sampai na pocong sampai terus anu teh kan kumaha? Nah, pergelutan. Saya sok tawuran. Pengalaman ini grup aing. Main pernah ngali juri. Can. Anjing gak percaya. Asli can pernah. Coba. Mana? Pernah. Pernah. Can pernah. Engkau acan yang sini jauh ke. Kudu pernah. Ngayain naon? Kuntai. Kumaha? Seru aku senang film-film. Nyawa Ceweknya, cowi gue gitu. Banget nah hideung. Dekat tinggal. Beungeut bodas penupinya. Wah, Eta heukeun teh. Cenah. gitu. Jamet. Gua hibar tuh. Cicing. Cicing. Oh, cicingna tangkal. Henteu Orang ngaran. mah Dong. Aji, kada ieu lumayan ngomongin bisnis ya. Cicing we gitu. Cicing Ya kieu. Serius aslina urang. teu ngodag. Henteu. Kakak urang mah hayang lompat. Tapi untungna duaan Mas. Ditahan wah lompat mah. Cilaka. Da orang ngomongkeun juri teh can pernah juri gitu. Bae gembung amit-amit soak digaranya. Bahaya. Kayak topik lah. Lamun newak juri pernah ningali lamun newak juri kayak gini. Di mana di lembut? Mau tai. Asli. Pakai naon ke botol. Sok cenah ejer newak belum ini sih sok. Geulanya muat banget. Asli kan? Jadi kena botol. Itu bisa di kumaha? Kadang taruh jual anjing dulur aing sih. Lu sih cenah minum cai ubar. Di hidung? Atuh dicarekan gua atuh ku ustadna. Ulah cuma di hidung itu lagi kayak asup jadi. Bener kayak gitu. Tadi hidung dia cuma minum. Oh, dalam botol itu air cairan. Cai setik. Ting bener. Terus itu ketika itu kasar numpang di dulu itu jadi ketika asup ke botol. Ketinggalan di HP mah dipotong. Ayahnya. Pokoknya di botol Foto ayah tapi bener aya ngan seperti jelas ngan kaciri bentuk rambut. Awang-awang gitu. kunti. Awalnya. Anjing serem. Nah itu bukan pengalaman horor itu dah. Soalnya orang mah tentang we amit kita nggak ganggu gitu ke orang. Soalnya apa lah orang. Borangan. Coklat apa yang nanti? Coklat apa yang asin? Coklat coki pada deh. Ya ke topik ya tentang cinta. Skip. Oke, orang nanya ke mana ya? Mana pernah tuh bogo ke sahabat sorangan atau ke baturan dekat sorangan? Can pernah udah terboga pada deket awal. Di kelas apa di SMP? Can Mana? Caru. Yang Udah mana? nggak mau bebaturan kayaknya. baturan. Teu bogo, teu naon. Aing geus betul bebaturan. Mata yang ngumpul ya. Sama genap tahun aing sampai kayaknya maksudnya lawan orang bogoan orang sebuah ke Bogor
Kakara si rasa ka orang ka baturan orang tuh misalkan geus putus ya. Jadi si rasa tuh orang ka baturan lain tadi ngas aing. Nimbuh dia benih-benih cinta. Nah, bisa gitu. Da pas mimitian pas pertama kali jadi balar kayak anjing orang ngesayang bogohan, ngesayang mengungkapkan. Tapi orang resikona mikir 2 kali misalkan tahun bogohan jeung sahabat sorangan kumaha resikona. Pasti mau sahabat juga mau sahabat deui. Pasti dina amun mesti putusna canggung gitu kan teu deket juga baheula. Aing teh ngenem sampai akhirnya orang masih boga perasaan Ke si eta teh. ngenem genep tahun. Soalnya di SMP. 6 tahun masih akhirnya masih kena deket. Orang pernah maksudnya iseng-iseng maksudnya Ngomong gitu lah. ngomong sayang Responnya mau? tapi dianggap heureuy. Dapan itu nganggapnya gimana orang biasa. Anggap Tolong heureuy. Bangsat aing dianggap heureuy aing ngomong aing. Mana yang ngomong tapi saya jujur lah gitu. Nah, resep gitu kan. Orang teh resep ka ente sing teh. Kan teh mesti yang jadi kamu gitu. Kan dianggap heureuy anjing teh serius. Enggak sedihnya aing teh geus cicing anjing sampe kieu teh mendam terus anjing. Bangsat. Nah, apa tadi babaturan. Lah, maya maksudnya emang temenang gitu lawan baturan. Sahabat deket bisa jadi kabogo emang temenang. Ternyata si Dito Teman tapi menikah. Tapi kan orang mah misalkan ieu orang pernah kan nembak tapi dianggapna heureuy. Orang aya naik misalkan teh ngadeukeutan deui anjing cek aing teh bisi kumaha bisi aya rasa canggung kumaha kana ngopi beneran. Orang masalah di mana kudu kumaha urang. ulah atuh lampuhan kebetulan Alasan ulah orang sayang. teuing. Jadi berarti mana mah butuh iya kata-kata tambahan Misalnya mana? serius gitu. Itu serius kan yang serius nikah. Serius orang ngomongnya serius gitu. Karena itu dianggap heureuy. Ya aing pas dari mana Kacil itu orang ini. Oke. Baik, pernah tuh mengatakan cinta tapi tidak diterima kok awewe. Can pernah. Wah, bohong anjing. Pernah aing gua. Bohong anjing. Serius, mah jangan naon gitu. Macam pernah ditolak ku awewe? Encan. Aduh, mah. Dapan tinggalnya heula tuh sarua teh resep urang. Alhamdulillah, kabeh Langsung diterima tanpa ada penolakan. Oh, da sih mah bobogohan teh berenang beuna awe anu udah kena anjing Messi. Anu dia udah gede anjing. Menarik Pak, bisa jadi gitu. Mana? Urang pernah kan Zaman SMK. Oh, SMK. Saya kasih pantaran. Pantaran mengatakan cintana kok aing setan ge jarang malamnya anjing. Tapi aing teh mulai pengen. Oh ujug nembak lah poho dia aing teh. Siapa orang teh curhat. Kalau mah cetan ge jarang sekali na cetan curhat aja. Lalu misalkan orang sudah resep ke batur ke orang ke awewe misalnya. Orang cing mending kena kudu ngomong langsung atau mending kena pendekatan heula. Ini cenah omongkeun hawe sebenarnya cenah. Urang resep ka maneh cenah jadi kubu maneh serius tak terus langsung deketan. Karena kan awewe mah cenah. Urang teh ngadeketan heula disangkana ngghosting. Tah orang nanya ente pas nembak kumaha Urang teh kitu teh. Nya geus atuh cing urang resep ka maneh cek kumaha cek langsung duduk poin. Terus marupna meureun urang curhat teh awena batur we maneh. Padahal maksudnya banyak kemarin. Terus Ditolak atuh lagi. ditolak kumaha dengan cara kumaha? Ya Fokus belajar. Cara hantu. Cara halus kayak gitu. Oh, deui ini nolakna. Apunten tak cantiasa air. Hantu gitu biasa. Langsung situ duduk poin gitu nolakna. Asal mana lagi ngomong gitu cenah lapan cenah kudu pendekatan heula cenah kudu apa heula. Si anjing. Mana nomor sarannya Kok lieur anjing? Kumaha sih? Goblok. Oh, tadi teh penolakan secara halus.
pesantren teuing fokus belajar intinya. belajar RUM bade wenela putus Oh, sawe bobogohan beri kue adalah bobogohan. anjing parah cuman masih kena utusan teh ya Sering masih lah. kena utusan soalnya kan wena Ya, alasan apa? alasan naon sok pesantren. Oh iya, bisa jadi anak juga di Pak Erok. orang pernah orang ditolak remen anjing ku awewe seberapa kali itu karena orang ting kunaonnya tak kemarin anyar-anyarnya emang si itu teh si itu dengan laki orang dengan awewe kalau pada saroneangan sebagai laki yang di WA langsung ya ya mah anyar-anyaran kan di WA langsung gua itu set biasa pada umumnya perkenalkan ya. Tapi perkenalkan tuh bahasa basi ya. Perkenalkan terus aing teh da aing mah demel lamun suka ka awewe teh tidak butuh lama nih langsung gitu. misalkan teh betul PDKT-an teh anjing sebulan 2 bulan anjing aing dina 2 minggu bisa ya. Heeh, sarua juga urang. Gitu tengah nya aing kalau mikir kalau dilihat teuing pasti karbut ku batu. Heeh. Jadi aing mah husuh istimewanya. Nah, kieu cenah teh. Tah si anu kuaing di deketan teh ngomong ka baturan urang. Ngomong teh tentang harta. Heeh. Dan harta ngomong teh. Kabaturan aing teh kieu tong disebut nggak ya? Wah. Batuan aing kemarin disebut nggak? Iya weh, diberi iya weh non inisial. Karena misalkan Usep batuan aing. Sep si TB HP-na naon? iPhone lain. Anjing. Demi Allah. Gitu. Demi Allah. iPhone 12. Eta kebobohan HP atau yang kebobohan? Demi Allah anjing dirinya. Jeung badaing si Usep nyarita. Beda. Nah, kan kayak di screen-screenkeun di screen-na di SS. Pas lihat teh. Loh kok PDKT teh kok cenah nanyakeun HP iPhone 12 henteu na. Beda awena make iPhone 12. Entah mau misalkan positif thinking nama nanya tapi pakai Android awalnya teh pasti turun ke Android mun positif thinking Atawa kieu meureun saya nanyakeun teh meureun iPhone lain bisa disangka mana jelema beunghar si teh insecure gitu. Entah insecure bu, aing nu insecure anjing. Si itu orang apa sih itu apena iPhone 12. Tah si awe itu nanyakeun ka si Usep babar urang tah ditembongkeun ku si teh ka aing kok nanyakeun HP cing teh PDKT-an teh. Aing urang kan jujur we, si aing teh Sep. Ai si Usep kalah ieu kalah heureuy. Si teh mah iPhone 12. Wah yang bener cenah. Terus mah Dia senang atuh. Cing teh Sep jujur we si aing teh difotokeun langsung menghilang anjing asli eta mah. So, Berarti ayeuna mah ganti deui. Nu kana bogo kana motor ayeuna jadi iPhone. HP namanya jadi bogan teh Pada anjing saya mun ulin teh tajeng HP gitu. Pokoknya ada laki enak mah sana boga kabogoh mah boga Pectamatic, Aerox, mun teu iPhone. bener. HP ngeto mah hese nya. Komo. Ini kira anjing saya sok meuli iPhone mah di Black Store. Marulah. Anjing promosinya udah Black Store masuknya. Masuk. nah sung aya nu kadua ya sumpah orang mah ieu teu bohong teu ngaya-ngaya nu kadua kan pendekatan deui ya pendekatan geus nya pendekatan si itu teh awalnya teh dimanja ku ayah ku ayah Iya. kieu ke orang teh biasa nanyakeun kendaraan anjing PDKT-an kok nanyakeun kendaraan lain mah nanyakeun aing misalkan teh B ente bekerja keras teh keur masa depan kumaha tah kan urang gitu kan maka nanyakeun orang dina ayana urang harta kot aing lain harta aing bener nya pas urang PDKT-an set situ nanyakeun motor aing ge set motorna naon da kan situ motorna Nmax
non sih non lain aya rawa non sih nu Adipi tak aing Alexi tah jeung kitu Baru radag we. pokona mah motorna teh baradag-badag aweuna teh saya aya kan kain fotokeun beat oyen beat oyen spiona eueuh hiji baik foto teman palsu jeung tadi Itu bisa dibawa ke tasik. Ada bisa kudu putih. aduh parah anjing ditanya yang orang mah orang kudu boga motor beat da orang kan sekarang enak kan orang tara mesti kan motor Vespa nya tapon orang boga Vespa da orang mah syukur cing teh orang mah abi mah gaduh motor beat cing teh oh gitu da abi mah cenah sok dimanja ku aya cenah terus kan saya teh kan boga NMAX nya terus abi teh ku aya teh cenah tos naonnya tos bari pamesetkeun di motor motor matic nu baradag anjing aing teh dari ayahna ceng teh kerja naon tuh geus dipangmeukeun deui ya nanya di ka aing teh ngomong deui ka urang teh AB ATB da emang sanap sih jeung ngomong ka aing teh kieu abi ku aya kana bayaran bayar di pasian mobil anjing padahal aing teu nanya loh Teu eta teh bisa jadi motivasi maneh. Heeh nya. Pun positif lagi aing sok mikir positif. tapi kan orang pada katean teh orang teh ngarah naonna gitu mah nya pamer-pamer harta terus gitu kok zaman sekarang cinta pamer harta padahal aing itu bukan naon cing teh aneh aing orang teh apa da orang pada katean teh apa situ jelema beungar jelema miskin soalnya kan can lebih mendalam deui kan apalagi ngomong secara langsung kan pasti kan dina online lah gitu nya apa non lah mengikung makna gitu tapi anjing apa aing ieu dua jelema ieu aing ngadeukeut kok kayaknya teh nayakeun HP kadua nayakeun motor anjing aing didinya stres astagfirullah aing teh nya aing teh ngadeuketan teh kudu kumaha dan apa banyak da urang eta apa sih itu miskin kayana bener teh banyak orang teh kurunean ning situ latana miskin apa beungar penyakit henteu kan adinya teh aing teh geus anjing aing geus ceng teh geus moal ka ngadeuketan awewe ceng teh soalna sarem-sarem anjing dia we awewe mah kitu meureun nya mun salah laki mah sak sabalikna kadang tah maneh lamun ngadeuketan awewe ngalina naon biasanya biasa normal paling ngalina pas circle gaul jeung saha ulina jeung saha justru urang mau ningali jeung awewe nu beunghar teh kakak sok embung mah tah orang insecure jadi kena sederhana kena sederhana karena bisa dititah kolotna tadi yang kumbah Gigero make daster anjing cakep ya. tapi meureun eta mah jadi habit leutik gitu meureun soalnya kan dimanja yang dimanja mes ya atuh dah segala diwapan aing sok sieun segala diwapan teh bisa non bisa nyambung gitu. Bisa mandiri gara-gara kantunya mau salilada jeung keluarga tuh mah diwapan terus nih guru paling ge misalna kawin jeung mana jadi mana paling nu dicari hah kan mana gigero mana nya kan modal duit nah nita kain enggak saya melihat ini non pembantu anjing nyewa untung tanya yang langsung dibaruka gitu nya anu ngadeukeutan bisa kan ngadeukeutan orang bisa pendekatan anjing langsung dibuka seluk-belukna gitu musim mitian oge langsung dibuka oh anjing gimana lah oh yang mana mah pendekatanna awena meureun kudu good looking oh ya ini mana anjing demi Allah henteu anjing bangsat demi lo anjing demi Allah anjing lamun geulis wajar naon geulisnya aing deuleu aing mane pendekatan ngeureun hah nyembah suku anjing kami ka dulu gitu lamun ke SMK aing ngadeukeutan awewe teh ningali tina sapatuna aya lamun sapatuna alus berarti geulis lain alus oge sih urang mah resepna awewe make sepatu sneaker gitulah anjing sneaker anjing mah sneaker anjing cing pasti sahate lah anjing aya enggak percaya anjing mah kabarnya enggak kayak bohong anjing aya nah bisa gitu nih aneh-aneh
Lawan sepatu biasa wae tapi geulis kumaha? Lain nu sih, cara pakai sepatu nu biasa sih urang. Anjing. Kebanyakannya Kebanyakan. Ya. pakai sepatu ieu. Kan nu geulis ge kadang teu bisa apa. Maksudnya lain sepatu nu butut, sepatu anu jadi nu urang resep sepatu nu gitu manehna make gitu. Mana ya kriteria cewek, mana kudu make sepatu naon? Apa Pentela? Ayeuna Apa berarti orang sepatu Johnson. anjing goblok Johnson. Anjing. Orang mah sepatu bots. But Oh, iya meureun sepatu satpam. tinggal. Satpamnya. Kayaknya begitu nya. Anjing pada biang dulu anjing gokil aing teh. Sepatu bus longgar, jeans. Celana jeans. Anjing suka anjingnya. Menjemput banget make masker deh, keren anjing. Tapi ngaruh oge nya. Pakai sepatu iya Johnson. Aya aing pakai sepatu Tutong Ardeles. Ditinjak dulu. Ditinjak dulu. Selipon Ardeles geuning gitu. Anu aya cai ka jero teh ngambang. Oh, usum hujan teh dipake we salin mah anjing. Hal anehnya. Geus tentang PDKT mah aing bulan-bulan ayeuna PDKT aing mah kitu surang mah. Dan harta terus euy. Sieun anjing, mah borana PDKT anjing sana geus. PDKT-an gagal terus aing mah. Pada Terakhir teh eta yang dibalesan ku maneh chatna. oh anjing segila tuh. Ya terakhir mah aya orang Garut tentang panggilan TikTok anjing. Terus gua deket Untuk itu nya deketan. Orang chatan jarang orang ge sibuk gawe. anjing banyak keras. Di chat teh enggak penting. Kadang mau di chat teh kadang di tempat gawe mah mesin penting eta tadi chat mun keur dikontrakan mah. Pas kalembur sok inget wae chat. Saya telepon terjadi wae cenah manehna keur ieu keur ngejung kuliah. Oh. Ya baik sare kalau saya nanti vaksin suka. Setiap ek nelpon gitu aya pesan. Telila anjing ningali dina status WA na aya ngaranna. Telila teh dina story WA Instagram teh anjing mesti jeung lalaki. Tapi untuk orang can kehatean pisan. Halus. Untung kan jarang chatan gitu, lamun chatan ngopi mah saya. Ya mah da si awe na mikir kieu nya urang ngejang cetan di mana misalkan teh urang dia laki saya dia meureun kan enak mah bener tuh awe teh tinggal teh butuh 24 jam. Heeh. Tapi cuma orang masalah. Urang mah teu bisa jujur mun hayang jadi alat awe aing ayeuna 24 jam manya anjing lawan hayang laki 24 jam mun nganggur laki na teu gawe nya. Bener bisa. Bener. Jadi ngopo teh ngobrol KPW balasan aja. Udah, orang teh butuh modal ngompol. Dia mah balas chat saeutik. Mana tuh? Oh, Akbar sok netting teh cenah online cenah tapi teu dibalas sih lo. yang aing teh ngereskeun orderan. Anjing. Aya order cenah pesan ieu cenah orderan cenah. Jika nu gampangkeun marukan malina teh urang teh cidukul hareupeun HP kieu. Yang nanti teh sok ngabalesan awewe lain cenah chatan jeung batur cenah online teh. Heuh aing teh kereta teh orderan. Singar. Ongko minta kudu tere beunghar. Heeh. Oh enggak teh boga ka bogo kudu hayang beunghar hayang mapan tapi awewe lalakina gawe saeutik kok hilang anjing. Ira beunghar na goblok atuh sia posisi pae mah tuh. Kira undangan dulu tah laki atuh. Ayo ngopoe di tangan mah keun we da. Aing geus hatena geus jeung ente apa sih? Ya ayeuna mah jalani heula keun bae. Los kontak ge sakedeung malah. Penting aya kabar mah. Duit geus kumpul mah ke jeung mana siapa poe geuna. Gawe dia dia kawin. anak buah orang tinggal di rumah jeung mana. Sama orang geulnya. Laki mah mikirkeun teh kieu. Yang ka depan lah. Awe mah kieu we mikir teh. Mana daek teu ayeuna chatan jeung lalaki tuluy teu gawe-gawe. Pas mana geus kawin lalaki mana gawe LDR jauh anjing jauh jeung salaki daek teu. Heeh tah. Aing mungkin ayeuna jauh jeung awewe tapi geus kawin deukeut. Jadi meh teu maneh meh teu nyaba gitu jeung istilahna mah wa teu nyaba. Jadi usahaku anak buah gitu. Heeh bener-bener oge sih. Da enak tadi kenal we lah. Da lalaki sebenarnya ngoprek HP ge misalkeun da ngoprek HP ye muka HP teh da
enten neuleuh WA hungkul misalkan teh hayang neuleuh hiburan misalkan teh nya nah YouTube neuleuh hiburan gitu lamun capek teh ngadekeun lah musik. Udah pasti cetan terus mah ya jenuhna tuh. Kayak jenuhna. Nunggu dibahas kan naon gitu. Nuju naon. Katanya WKWK muhun eureun ngambek. Nyakeun saha? Pagi. Hese dengan topik kok hese dengan topik. Anjing alasan temen gitu. Capek aing mah dengan cetan jeung awe. Kumaha? Teuing kumaha. Tapi pernah teu ngadeukeutan tapi si awalnya teh cuek. Urang mah asli paling suka anu kurang di deketan teh cuek. Jadi anjing adrenalin dengan anjing ditantang pas merasa benang geus anjing. Padahal Cuek gitu. Aduh kan awe tapi cuek pisan tapi mah teh nantang anjing hayang meunang si eta. Pernah baheula tapi pernah ya cuek bener asli jing cuek anjing mah aing belaan dengan topik mam tutut canang kieu Mam tutut gitu we bangsa teh simpel ya naon atuh cenah garing cenah mana Ya aya wae sih. Kumaha perjuangan mana Perjuanganna urang kuat ka dipangecetkeun ke babaturan. ya Aing taruhan lamun bisa menangkeun awe eta ku aing dibere amer sabotol inget kena teh. aja Tapi teu menang. saha anjing kamari bener orang ya lamun misalkan orang Ini bakat ku hayang beunang. on awe cuek karena orang geus sok kabaton nih panggilkeun cai teh lah orang geus bea kata-kata nih kan lawan kebaton mah ya referensi deui ning tenang lawan baru urang sejangar kakara ke urang deui di mah nyamuk itu maksudnya kunaon cuek gitu teh tapi akhirnya teh bisa didapatkeun anjing alus nah gitu kalau Bandung teh kan Ya urang. tadi kan tapi orang mah suka sih awe nu cuek teh asli ini gemes gimana gitu Kadang rata-rata awe mah sok cuek itu dan jomblo lamun pas respon sugan ka bogoh. Kunaon buat ngumpul jika namanya bogohana pas respon muka ke bogoh kena ngambek jeung akhirna bener Rata-rata nu jomblo malah sok caroe. benar sok sarok jadi geus nyaman tersendiri geus nyaman diri sendiri hoream deui mulai mulai adaptasi. nah gitu orang yang pernah anjing maksudnya orang ada kan tuh si eta geus nyaman jadi geus nyaman sorangan gitu sampai kali can beunang sumpah can beunang sampai beunang anjing geus sabaraha bulan aing cetan jarang saperluna paling situ nyen status kadang komen kadang teu da anjing centong lain komen naon kadang teu dibales sampai kayaknya teu dibales sibuk nonton drakor maaf cenah abi mah terang ngabalas soalnya bisa nonton drakor cenah anjing centengnya mau apa nonton drakor cenah anjing mau saya yakin pertanyaan we pertanyaan ada samet ya mah kur dua siki skip, pertanyaan dari Ningsih Bu Ningsih apa yang bikin cowok ilfil sama cewek atau cewek ilfil sama cowok berarti mah jawaban cowok sama cewek pemain ada getan awewe tapi mereka anjing kok ilfil lu si itu tadi naonna dina kelakuan apa dina naonna Ilfil mana orang mah nya dina mun jiga mana cika mun awe sok pamer harta gitu. Mulai itu segala disebut. Ari urang mah kalakuan misalkan yang barang hitut atau henteu aing teu karasa maksudna. Bener. Kene maksud cek urang mah nya kene urang ngadeugeutan awewe kene nyerakeun sakali tapi jeung aing. Misalkeun teh ka kedai kopi misalkeun teh ngagorok kembali bodo amat lebih seru ngagorok aja hahaha misalkeun teh kitu bodoh anjing kene awewe kitu nya ngeunah anjing dipandang teh jadi teu jaim dengan asli
lah lamun itu bisa nanti tukang heureuy tukang ngerakeun lamun cek urang mah teu ilpil teu ilpil kadang awe ge kan sok era ieu tapi gitu di paineun padahal suka sok we gitu jadi manehna teh menang kebebasan gitu sok we bebas masih kagorowokeun deui anjing justru laki mah lebih seneng mengkarit tuh asli jeung ilpil mun awewe sok nyaritakeun manehna mun manehna kanakalan manehna jeung kabangaran manehna aing mah terus bisa kan teh nih urang mah cenah baheula kitu-kitu cenah pernah mabok atau pernah naon anjing ilpil aing mah wah terus apa ya diomong-omongkeun teh maneh lamun terus naon deui ngomongkeun ieu mantan bener ngomongkeun mantan ilpil teh biasa ngomongkeun mantan mah emang sarua itu sari ngomong harta hari itu kan tapi lamun dina badan orang ieu ke awe anu bau awak lain bau awak tapi bau itu bau bibir jadi tenang nih ngomong tuh sok bayangkeun sia sagelis-gelisna awe tapi sumurna bau anjing kamana nyaman teu matak ilpil anjing matakna meuli listerin bau naga asli anjing pernah aing sing buka kan anjing geura beratung anjing padahal anjing aing dibuat-buatkeun we bangsat urang mah bae bau ieu bau mulut busuku keneh bau kelek daripada bau mulut mah anjing tapi udah jarang aya nu awewe nu baru jarang baheula mah kieu baheula pernah mana itu ieu bel deh ya biar anjing ngaca ente semut bau naga aing teh api-api ka mana gitu ada cai mah kada pemain atunya kan biasana kan karasa heuh misalkan teh geuning bau kitu karasa meureun masalah bibir teh hidung teh deukeut anjing ieu mah di geuheun kasa-kasa acan gitu soalna sorangan anjing bau naga kieu terus mana naon tah urang mah ieu kuku panjang anu teu pantes selalu make kutek gitu ini mah geuning karena kuku panjang tapi juga koneng-koneng gitu kan anjing gitu banget koneng huntu ya koneng huntu ini kan anu untuk tadi kutek tuh kumaha tapi di teh anjing meni karoneng gitu lah juga nikotin anjing buat nyicikan koneng rek masak atuh ngarapel koneng mah atuh masuk namun saya tuh lawan nanti tek gitu makanya diingung anjing lamun dikutekan ayo mah kuku dengan alat kuku jeung ieu bau mulut berarti cenah fisik ge nya anak fisik aya atuh mah sia nyaman teh sia bau mah anjing anu cumurna bau anjing nyaman teh sageus-geusna anjing cumurna bau sia ngomong kumaha anjing bau surga anjing tapi ilpil teh itu anjing itu bahasa marasi saya tamanon itu garing justru kadang sok geulisnya geulis kadang lamun ieu nu semua sok dikepang anjing sok suka anjing dikepang we tapi ayeuna mah di dieu mah hese naon gitu mah tariung di Tasik tariung deui mana syukur kebanderan gitu kalau kita ngomongkan tentang mabuk aing baheula mabuk tapi aing masih kena kumaha geuleuh anjing naon ngomongkeun masa lalu aing leuwih serem teh sia anjing dompet di pabrik kai anjing first time anjing itu aja aing first time mana naon eueuh sih kitu unggul ya lu selalu kan anjing kada lu lucu anjing next Skip. kita ke pertanyaan yang kedua yang terakhir nih yang kedua dari Bu Wawan misal kamu suka ke seseorang ternyata dia masih berhubungan baik sama mantannya yang dulu menjalani hubungan 2 tahun mundur atau terus misalnya deket yuk
Oh misalkan teh main deket ka awewe, terus si awena teh masih kena berhubungan baik kak jeung mantana anu 2 tahun teh, mek mundur apa terus? Putus atau terus? Mundur. Why? Santeuna heuh. Eta bisa jadi balikan deui. Bisa dibedakan nih. Tapi kalau misalkan awena bener-bener bogo ka maneh, tapi si awena teh masih kena berteman baik jeung mantan anu sama 2 tahun. Kumaha? Berteman baik, Berteman baik. cetan gitu. Angger eleh mesti naon si mun si anyar keneh mah deket angger eleh atuh ning ku mantan mah teh mah sapal sagala. Mundur. Mun bener-bener bogo ka urang pasti manehna ge moal hubungan. Kecuali urang moal mundur lamun urang teu apal manehna masih berhubungan baik jeung mantan. Misalkan tuh awena jujur. Oh, mun urang sapal nya mundur lah. Misalnya awalnya jujur gitu bahwa orang teh masih hubungan baik di mantana, tapi si awalnya suka ka maneh. Nya kene mundur. Si awalnya suka ka maneh. Mundur we. So, Anjing. udah percuma aja naon deket jeung urang tapi masih berhubungan jeung mantan. Kan mantan ayeuna tuh bisa jadi bala, Bro. Maksudnya mundur lawan saya mundur jadi kabogona. Misalkan mana Urang teh mundur jadi kabogoh. Si awewe. Kalau anjing. Oh, kieu maksud si ieu teh. Kakak. Anjing mah ieu buawan lu. Misal kamu suka ke seseorang, ternyata dia masih berhubungan baik sama mantannya yang dulu menjalani hubungan 2 tahun. Mundur atau terus? Mundur. Misal kamu suka ke seseorang, oh berarti acan. Ngesuka teh acan apa? Hah? Amun suka teh nges pacaran apa? PDKT-an, karek resep. Berarti mah anjing tidak berkorban salatnya tidak sejati anjing. Korban teuing, teh ngorbankeun rasa hate teh. Soalnya urang macan apal naon manehna mah mantanna geus apal sagalana. Kan misalkan teh sawana teh kan hayang we berhubungan baik jeung mantan teh sebagai teman, sebagai naon. Oh, ulah lah ci urang mah. Mun bener-bener bogo ka urang pasti ieu moal ieu. Pasti mau berhubungan dengan mantan. Oh. Bohong. Pasti jangan segitu ya. Suatu saat si mantan teh pasti minta jatah anjing. Anjing. Masuk gitu. Tapi kan awalnya tidak semua itu. Kan buat kita tuh udah ngaran mantan geus 2 tahun ngomong aja. Geus 2 tahun itu kan. Tapi bener oke ya. Karena mundur we lah, buawan lah. Masih kena loba lakinya. Naon ente suka ka awewe anu masih kena berhubungan dengan mantan, resikona Coba kan 2 tahun yang sakedeung. yang sakedeung 2 tahun. Bisa jadi kayak teteh yang pelampiasan ke urang. Bisa jadi si awalnya teh pelampiasan ke orangnya. Api-api boga na pintu. Bener bisa. Yang mana sungguh mantan. Bener bisa jadi. Resikona badaknya. Lalu masih kena awalnya deket. Deket jeung mantan. Resikona badak kayak nganyarikeun hate ke urang. Itu ekspektasi orang teh iya non bakal hancur lah. Kecuali mana buawan geus jago lah. Jago non jago PDKT ke awewe dengan kurang kawan gitu. Bah lagi kan si mantan orang teh masih kena juga teh berhubungan cetan teh masih kene. Jadi di belakang mainan. Anjing ya. Sadis. Penting make kalet naon Eta aja bisa gitu. Aneh itu. Rapih geuningan. Rapih sih aing teh bisa. Aing mah kita aing can pernah selingkuh aing mah. Pernah Anjing. asli kan pernah aing. Manusia monyet. Aing mah ngaboceng awewe hareupeun lagi kayak geus putus teh. Geus-geusan. Tapi kan maya teu hargaan awewe tah tuh bangsat teu hargaan mantan. Kunaon aing bet ngaboceng awewe hareupeun beungeutna. Heeh. Aing 10 kali diselingkuhan di naon teh manehna deket jeung laki 7 kali ini pun gitu. Urang mah Aing teh bahkan ku capek jadi sakali ngalampiaskeun gitu langsung. urang nanya kunaon on bobogohan buat bisa selingkuh anjing tah pertanyaan kunaon apakah urangna kurang maksudnya kurang bisa baik ka seeta apa kurang kumaha gitu hanya nanya gitu pada kan aing diselingkuhan wae nya apakah urang teh kekurangan naon gitu sebagai pria gitu kok aing diselingkuhan wae gitu Loba kemungkinan. kumaha gitu kunaon Jadi
mikirkan kayak asup kayak kan alasan dia asup misalkan dina fisik kurang asup bisa jadi terus mana bete misalkan teh gabut mana bete bisa dan lo kemungkinan misalkan aja orang hubungan geus 2 tahun 2 tahun tapi orang diselingkuhan tak kunaon kan datang bangun kepercayaan sama 3 tahun atau 2 tahun kok ujung-ujungnya bisa selingkuh anjing 2 tahun teh waktu sakeun teh karoba anu dilalui dilalui teh loba anjing anu boga masalah di bebarengan boga masalah bebarengan deui boga masalah bebarengan deui gitu teh aya titik jenuhna sama titik jenuh bisa kan loba kemungkinan cek aing ki tengah masih 2 tahun tapi masih kena pemikiran selingkuh anjing sumpah sarakah we ieu di dalam laki oge si aya laki gak aya nu selingkuh tapi kunaon pamikiran aing teh yang selingkuh kunaon padahal geus ngabangun hubungan geus lila anjing misalkan teh 2 tahun 2 tahun tapi endingna selingkuh anjing atau 5 tahun kunaon sok mana guys kunaon deui yang bener soalnya aing pernah selingkuh tuh ada anjing kan pernah selingkuhnya Mas pernah selingkuh? Merenang damun selingkuh ge manehna can tubuh ngarasa nyaman. Tapi pernah ya. Oh, anjing jujur. Ayo asa terintimidasi kieu kan. Yo, pernah selingkuh. Can. Mari dilesehan di sana. Mana? Di mana? Atuh bohong. Anjing itu nonton. Ada serius. Atuh. Can pernah selingkuh? Can pernah. Selingkuh teh can tubuh mana lagi nyaman ibaratna kieu lah urang Kayak gawe di suatu tempat ya. Di pabrik ieu lah. Pabrik ieu urang geus nyaman ya geus lila gawenya geus nyaman geus betah gajina ngarasa cukup malah mah leuwih lah cik urang gitu. Tah urang teh ningali aya pabrik anyar. Urang teh hayang ngasaan lah ka pabrik eta can puguh betah di pabrik eta teh. Tapi urang hayang ngasaan heula lah pindah heula maksudna gitu. Nah, setelah saat manehna geus betah maksudnya urang ngarasa teu nyaman teu cocok gitu. Pasti balik di kanu nyaman. Urang mah pernah nangge diselingkuhan, Con. Wah, anjing bisa. Zaman mana? Zaman SMP. Jadi mana nama alasan teh teu kuat LDR. Anjing. Teu kuat LDR. Pai kelas belah dia manehna jujur. Aing ngechat kawan. Sebenarnya lain eta alasan teh. Oh. Lain eta alasan. Tapi aya deui lalaki nu lain. Anu dia kencing saya eta. Tah eta hubungan yang saya laki eta. Selang 3 bulan baru manehna ngomong teh. Kitu kejadian. Oh, eta alasan selingkuh sih itu. Main pernah selingkuhan? Pernah. Alasanna naon? Kali guys, 3 kali. Alasan awewena ngomong kemarin kumaha? Urang mah dari selingkuhan langsung diriungkeun we. Alasanna misalkan awe lingkungan kami tah si awena teh betul alasan naon gitu. Kan ka hiji nya ke SMP anjing. Pan manehna SMP-na saeskul. Jeung selingkuhanna. Karena sering musik. Kalau batur urang kan aya tadi kan teu pati deukeut. Terus pada manehna jago main gitar, anjing jago ngedrum. Boyband banget anjing. Karena kesenian segitulah mun unggal saman teh gitu saman pan bala bali. Saman teh sok aya manggung. Saya tah hadir wae nya. Barang SMP atau pan anjing gagah lah ngarasa manggung teh anjing gampang. Terus cenah alasan teh kitu, cenah gara-gara jago resep cenah jagoan gitar. Mana waktu itu mana can jago gitar? Can jago orang beneran Mas. Atau jago gitar termotivasi titiknya. Terus memang tersaingi. Oke sih. Eta nu gaiji nu ngadua. Anu kadua mah selingkuhan alasanna namanya. Asalna teh kieu lolobana mah sih anu kadua jeung kadua mah cenah. Dari ditah ku babaturan. Jadi si lalaki na teh babaturanna si awewe urang. Maksudna maksudna kieu nya mana teh awewe urang nya. Tah si eta babaturan maneh kan? Tah mana teh selingkuh teh jeung babaturanna si ieu. Da ku si ieu di ditah cenah. Anjing, banget brengsek atuh circle saya teh. 2 kali anjing. Di ditah ku babaturanna Ditah deketan cenah bae cenah deketan we cenah. Mih naon? Teuing. memang merasa gagah gitu. Ngomong nama orang kan kadiriung kan anjing aya indungna aya bapana aya lancipna di dieu. Cerita ku si ieu cenah. Oh, I see. Oh, ayahnya benar.
bener. Nah, jangan lupa 2 kali nulis MK anu urang diantarkeun paling dicarekan baturan main naon sih geus tong deukeut jeung si ieu saya. Apa ini? Apa sih? Anjing. Tahu. Parah. Eta nu terakhir mah. Itu maksudnya kan misalkan teh awena dititah ku baturan dititah selingkuh main naon anjing. Memang rasa gagah ku. Lain kita selingkuh jika nama si baturan si ieu teh resepkeun ka urang. Aku si eta teh meureun dibikeun mempersalah bisa we kitu. So disita singga ngabalasan kan mun ngeureun mah nyaman. Tapi awena daek wae gitu. Awena daek wae. Disebut teh Jeung teh enakan ku baturan urang sih. Disebut gitu teh disebutna awena. Awena anjing. Setuju jeung konten. Anjing kasar. terlalu kasar. Kasar tuh ada. Tah aing matak kumaha nya awewe mah nih lihat teh urang kesalahan urang mungkul hijinya. Manehna kesalahan loba jadi seakan-akan teh pelaku teh ngerasa jadi korban. Anjing bener. Misalkan orang tersakiti tapi kasih itu anu tersakiti cerita teh. Kan urang mah hiji urang jarang curhatnya aya masalah hidup teh. Aya manehna kan loba baturan kong awewe-nya awewe mah sok ngarupi curhat masalah manehna. Jadi seakan-akan Maneh anu penyelayan batur teh urang terus menyakiti teh. Itu tersakiti. Padahal mati balik faktananya. Gitu anjing. Urangnya pernah nanyakeun anyarkeun nanya ka babaturan manehna. Di chat oke pernah nanyakeun ke telepon. Apa gitu cenah apalah mah cenah urang cenah nu pelakuna teh kitu manehna teh ngarasa teh jadi korban wae. Urang dibejakeun sakalana kitu. Ngartieun baturanna gitu. Kadang cenah anjing pelaku teh ngarasa jadi korban. Sok merasa jadi korban gitu. Parah berarti mana cinta ini. Perjalanannya padahal masih kena ngoras ya. Tapi jika pacaran nu sekolah Dodoja eta beunghar. Padahal geus siapnya beunghar. Kalau Kalau dienggap ya dilamikeun. ya Allah doa nu eta mah geura dienggalkeun atuh. lu mana? Aya we. Lu mana? Sing kere beunghar gitu. Amin. Skip. Orang ya nanya pertanyaan gitu. 2 tahun kahar tujuan mana kumaha? Tentang apa? Yang bebas ya kumaha? Heeh. Tujuan kerapnya aing pengen sukses dong. Sukses. Dengan cara Sukses tina naon? Bebas. bebas dengan cari sendiri tanpa ada aturan orang tua sekalipun. Lo bahkan sekarang misalkan cek orang tua nanti kieu. Mana yang kudu gawe dia tinggal dia tetangga pabrik gitu. Misalkan THT orang orang pasti kan kakekang. Kan dirinya tuh tidak apa ide, tidak apa kreatif, jadi kakekang ya, jadi monoton. Dan misalkan teh dirinya terus, karena mau sukses mau orang maka misalkan teh bebas semaksimal mungkin, kreatif mungkin gitu. Jadi itu orang mau 2 tahun, insya Allah orang di umur 24, 23 jadi orang kaya. Aya pegangan gitu Pegangan. aja tanggal tahun 24 tahun. Kudu geus jadi jelema gitu. Umur 23 24 teh orang pasti bakal jadi jelema gitu. Geus gitu. Soalnya orang geus ceklan gitu. Sukses Sukses dalam artian pun loba duit. Loba, tapi sukses menurut orang gitu. Orang pokoknya bisa ngebeakeun kolot, bisa segala gitu. Ai beungar mah ada eueun nilainya. Disebut loba duit mah ayeuna jelema nu geus boga 1 miliar ge masih kena kurang. Beungar mah eueun nilainya sukses mah aya mun diri sendiri gitu. Sudah tercukupi. Urang 2 tahun kahareupnya hayang ngamajukeun lah usaha urang keur cekal ayeuna gitu. Dirintis ya. Dirintis. Hayang mah kitu boga dilah beberapa cabang gitu. Urang mah karyawan. Hayang nu nyakal karyawan, urang jadi tinggal kumanya. Urang fokus lah boga usaha anu bisa dicekal sorangan gitu, tapi ulah nu jauh meuneu 5 gitu. Itulah jeung hayang singkat kolot teh ulah nepi ka singkat usaha ku umur ayeuna mah singkat cicing. Jadi sing nikmati we masa tua. Maneh tuh? Sarua urang ge 2 tahun karep hayang jadi jelema gitu maksudnya. Jadi jelema bener. Bener sakalana. Tapi mun saya persiapan Aya persiapan Mantap. mulai dimulai
Mata teh akhirnya diajak digali terus lah. Jadi gitu, jadi kalau teh kalau bisa mah ulah sina gawe lah, sina yang menikmati gitu. Orang pernah cerita kan si Sandika kamari bulan-bulan ayeuna, bulan karep orang fokus maksudnya kalau orang mau utangnya, bulan-bulan itu orang fokus bayaran utang, mau maksudnya bawaan malah tinggal apa kan pelimpan lagi teh dia makanya. Tapi kan tujuan orang mau bobohan gitu, fokus maksudnya ngumpulkan duit, lamun saya duit anjing keboh, izin men anjing. Saya duit mah pede masih banget aing goreng batu tuh kayak duit mah kemonkeun hayu we ka mana ge mbak. Bener. Sih gitu buang ayeuna ek menghemat gitu. Menghemat urang sih diajar. Daya geus lain jadi jeung budak loho gitu. Kan soalnya boros teh ya. Kadi hayang kali itu hayang ka mana-mana hayang. Ulah hayang ka Cirigaya ku batu lain mah. Jika bad aing nginjeum ka saha. Kamari gawe ka aing. Kamari aya? Aya. Ka bad aing aya. Kamari aya? Tak ku aing sok langsung P, heeh. Berarti Anda tidak terpilih. Biasa sih itu pencet P, minjem sabaraha cek aing langsung gitu. Teu jadi. Nanti gitu kan kapok bener. Skip. Baturan goreng. Wajib aing, brother, orang bawa utang tidak dibodoh gua apa Dimanfaatkeun. Bebelaan anjing aing ada. Ya, berarti contohnya guys ya. Bebelaan orang ngabahagiakeun batur. Sampai orang ripuh, orang nginjem ka baturan. Kawan layan. Nah, orang bercampur. Campur. Batuan leg. Coba kita jadi bayar. Kembali lagi Jumat anjing. Kelaca aing teh nemani 2 minggu cek aing teh. Asin nemani 2 minggu cek. Kok 2 minggu aing bayar cek aing teh anjing. Demi apa we aing anjing. Kasih tak nginjem teu boga duit. Aing nginjem ka hareup. Boga duit cing teh. Boga ya. Kan beung bayar. Aing keur pede keur gawe kana pede aing. Pede teh gawe kan aing bingung anjing. Anjing bebeakan aing bangsa awalnya ninggal goblok. Terus lah. Wis naon sih man, ka masalkeun hutang di anjing. Nya geus meureunnya guys ya daripada melenceng ka mana mending palalaur aing mah. Palalaur bisa jadi. Ya, orang ka anu tadi kasih di depan urang. Sok ngamuk kamu aja. Syukur konten, just konten Anjing keteng ngoyak ka aing sana maksud cenah anjing. Nyindir sopet. Oke, ini ngacam kieu, saya dilaporkan tuh mere duit 1 juta. Wah, Entar ya mah. Jadi kumaha aja. Jadi orang Skip. geus lah ya nama. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.